Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Perhatian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Tonton video ini sampai habis agar Anda tidak salah paham. Video ini tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Jadi bagi Anda yang mempunyai sifat baperan, tolong jangan nonton video ini. Hatur nuhun. Jadi kiamat, saya selaku ketua DPR telah menerbitkan undang-undang pastinya bakal jadi duit ke DPR. Undang-undang non Pak Tua, orang menang komisi mah. Karena teh undang-undang Surya Cipta atau Omnibus Law. Deh, eta bakal mantep pisan. Pokoknya mah bakal piduitan lah ke urang gede. Untung gede. Oh, bener. Enak mah sih Pak Tua. Mahanya. Oh, kieu we. Ayeuna hubungi ketua Partai Tunduh. Titah rapat ka dieu ayeuna keneh urang sahkeun undang-undang Surya Cipta. Siap. Halo ketua Partai Tunduh. Kita kade ka gedung ku ketua DPR ya. Nek rapat biasa piduteun. Oke, ditunggu. Kumaha? Aman teu? Beres bos, tungguan mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik Pak JJ. Oh, calik Pak, calik. Nah, jadi begini Om. Biasa piduiteun, urang nyin undang-undang deui. Undang-undang naon dieu, Pak? Yang ngaranna undang-undang Surya Cipta. Jadi jerona pasal-pasalna eta aya pasal anu bakal nguntungkeun DPR. Emang pasalna naon wae kitu, Pak? Nah, pasal hijinya gaji buruh di bawah UMR. Ih, mantap kan? Nu kadua, pasal kedua ya. Lamun nu pensiun atau keluar nyati perusahaan, eta teu meunang pesangon. Kan pesangonna ka urang. Oke. Terus nu katilu, eueuh cuti jeung anu reuneuh. Nya kudu gawe we nu reuneuh. Terus nu paeh nya nangke gawe deui lah paeh ge. Mantap kan? Ya. Kitu. Keula. Urang teu setuju. Ieu pasal kostai. Sarua jeung yang sarakeun masyarakat. Pokokna teu satuju. Pak, Satuju. itu Pak dari pasal lagi disebutkeun ye. Pak, gerak sakeun Pak, gerak. Urang sahkeun nya. Oke, undang-undang Surya Cipta ku urang disahkeun. Wih. Oh, jawab lah. Mantap. Biasa eta mah. Beres. Ayeuna gerak panggil media urang umumkeun ka rakyat. Siap. Selamat pagi Pak, saya dari Kalian Jeruk TV mau mewawancarai Bapak. Apa tanggapan Bapak mengenai Undang-Undang Surya Cipta? Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan Ketua Partai Tunduh telah mengesahkan Undang-Undang Surya Cipta anu bakal jadi piduiteun eta keur DPR nya. Kamera embit. Balikan deui. Jadi telah pokoknya membedakan ya ke rakyat, ya rakyat tonton ya. Pasal kahiji gaji buruh eta dihandapan UMR nya. Terus anu kadua, barang siapa yang gawenya berhenti atau dipecat oleh bosnya itu tidak mendapat pesangon. Terus nu katilu, tidak mendapatkan izin cuti bagi awewe yang reuneuh, juga bagi yang sakit atau bagi yang mati. Itu semua wajib masuk kerja. Betul? Betul. Oh, terima kasih Bapak atas waktunya. Nyantos neng balik ke Wah, mat ieu moal beres ya. Pasti isukan lo banu demo ya. Geus, saya nama teleponnya ka Polsek, titah ka dieu. Halo Pak Udin. Lu gandeng. Oh, komandan. Hampura komandan. Ayo, tuluy. Udin sepakat dia ke ketua DPR. Biasa. Oke, ditunggu. Mantap. Halo, selamat pagi Pak. Ayo, selamat pagi. Mat,
Iya Kapolsek apa preman menikah patut? Pak, saya itu ini teh lagi menyamar. Ini Kapolsek, di Kapolsek. Pak itu Kapolsek, Pak. Pemajikan loba. Ada apa, Pak? Saya digorohan ke sini, Pak. Iya Pak Kapolsek. Tadi orang geus ngesahkeun undang-undang Surya Cipta. Sukan ieu rek daremo di dieu. Aman kan ya? Kalem aya. Kalem tenang Pak DPR. Asa aya beureuh mah 3 gepok. Aman. Kayak orang mau pasukan lah. Wah, berita naon tuh? Wah, terberes kudu merenya warga ieu mah. NANI? お前はもう死んでいる。 Woi, ayo lempang teh nu bener atuh. Maneh lumpang teh gila. Aya naon Robert? Tadi orang geus nonton TV aya berita DPR. Ieu ngin pasal-pasal undang-undang lah. Pasal-pasalna teh pi anjingeun lah pokona mah. Undang-undang naon sih? Undang-undang Surya Cipta. Emang pasalnya naon sih? Nuka hiji gaji maneh leutik. Nuka 2 teu meunang pasangon. Nuka 3 teu meunang cuti, teu bisa mantap-mantap. Masalah pasal kahiji jeung nu kadua mah teu masalah. Eta pasal nu katilu tentang teu bisa cuti kayak orang mau bisa mantap-mantap meureun. Geus sana mah orang demo. Ayo. Biasa sa cinta, satu sa pinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sa su bilang sa akan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, sa akan menjual. Alah sia aing keur digawe aya naon? Ih, mana nyaho teu? Besok kita demo, guys. Ah, demo kunaon? Yo, bloon ayeuna teh anu buru teh arese digawe. Ngarit-ngarit kieu mah. Duh, duitna ge saeutik. Ah, da loba. Biasana ge aing ngarit sakotak menang 20 juta. Ayeuna mah sia menang 20.000 sia. Ya, ayeuna mah aya undang-undang anyar di DPR. Gaji maneh bakal dileutikeun. Ah, teu bener ayeuna mah urang demo ayo ah. Ayo. Ayo. Jadi kieu barudak, ayeuna maraneh pasang polis lain. Kayak berang jam 10-an, pasti lo banu demo ya di dieu. Siap, Pak. Siap, gerak. Edak. Ayo. Begitu datang. Pak Kapolsek. Mah. Asep dieu euy. Jaga ingat Pak polisi, ayo siap. Jadi kumaha ya, Pak? Mangga Pak, kalebat ya Pak, kalebat Pak. Kalabat lah. Tapi jaga di dia Pak. Orang kamari ngiluan rapat, meni teu didenge, meni nyeri hate. Aing sayu lah, demo. Nggak saya yuk, demo ayeuna demo. Aing kana untuk demo mah dek ternak buyur aing ke di imah. Kayak orang tuh bisa open BO meureun ya. Yang saya nama Robert, kumpulkan mahasiswa. Jepri,
Kumpulkan buruh. Dinda, kita mantap-mantap. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia!